cepat halu mampah dasar kenah kitu kajantenanana. Raden Dipati Arjuna pasang rok di tengah leuweung Wanawasa sareng Mahaprabu Gorawana sabalan-balan atuh teu kaambeuh asa magih cukang komo mentas ngobok magih gorowong atuh kajantenanana oko begalan pati. Kakang Semar iya nun tingalikeun di lebah aya aleutan denawa wungkuh jurig barakasakan ulu utuh pilah Gusti nyawe Pak aya makhluk jika manusia dulur-dulur urang tanyakeun beri sakatenan urang naroskeun jalan paduka teu kapiro aneh nu taya papadana tengah leuweung jauh kaitokan dieu aya satria kasepna cahaya irang gumilang lirde walumung suti kahyangan. Coba-coba gerak jawab saha ngaran maneh dina waktu ayeuna. Bangsa naon awak maneh? Deka mana? Kukulintingan tengah leuweung jauh kaitukan di awak maneh. Grabalah kabeneran kaula teh teu apal. Kaula teh jeung rombongan linglung ka pahung teu apal, ka kidul ka kaler ka kulon ka wetan. Kaula teh apa jalan anu menuju ka nagara Amarta sugan jeung sugan awak maneh. Apa saha ngaran maneh? Kabingungan teu mangitungtung kasusan teu daya pisan. Aya lonok. Nyebut lonok kane cu. Sanes di sim abdi majalmi sugan teh lonok. Hah? Palingan aya lonok hideung. Saha ngaran maneh satria? Ti mana jeung bangsa naon awak maneh? Denawa. Kaula teh bangsa manusia. Bangsa naon? Bangsa manusia. Saha ngaran? Ngaran kaula teh Janaka atawa Arjuna. Saha? Janaka atawa Arjuna. Grab segrap. Orna dewa. Gorawana nafsu neka gila-gila jajabah mawing-mawingan.
saku kabeneran tetela kalawan nyata ngaran manes Janaka atawa Arjuna gerak tungkul kana jukut tangga kasarapan gerak aku poe ieu jam ieu menit ieu bakal jadi poe pamungkas dina waktu ayeuna awak maneh lamun bener teh mah anjeun Janaka Panawa teh panengah Panawa memang bener iya utang pati bayar pati utang wirang bayar wirang dina waktu ayeuna dulur kaula Maha Prabu Gorawangsa masing pati tumakaning perlayaku lanjek sia si Bima kudu jauh-jauh aing init ka nagara Amarta panggih tengah jalan berijeng di leuweung Wanawasa samat inununganung bapa nu ngayuga geura inget-inget jampe modal dina waktu ayeuna jahat pemugi Allah ngaganya nyelametkeun sadayan Tempo pati saha ieu si Janaka panengah Panawa edan pinata kabeneran sia pagi di leuweung Wanawasa modar awak maneh anjeun saha ngaran kaula Prabu Gorawana ha coba apa lalampahan dulur sabraina kaula Prabu Gorawangsa oh nya hutang pati bayar pati hutang wirang modar sia padahal mun jeung si Bima datang ka dieu teh dipaehan ku aing kabeh si Yudhistira si Nakula jeung si Sadewa gampang hiji-hiji aing memang bener jadi anjeun teh deuk balas pati bener geura tukul kana jukut tangga kasarapan coba-coba goreng patut kasebutna kaula teu ngabelaan diri deuk dirongga halaku nulian dosa hukumna coba-coba dek make jalan kumaha awak maneh urang pada anu telu ampar tiga coba-coba urang pada ngedalahkeun katimbulan kagagahan kasaktian Kakang Semar mana si Cepot sababi loba balad-baladna salira mah nyumput sumuhun geus rupa-rupa we keur mah tinggalieun ieu teh aduh Gusti coba-coba tak kerlo dina majua order Podaran si Janaka pati teu kapinu gawe Janaka majua aduh mundur pantrang ulang Janaka kunapa denawa tega larawah anjeun kaula tega pati kaulah tega Raden modar kan agar cicing dawala pilih kirang tanagi samat abi 3 kali pamunas cicing sia kan pilih bade mie kucak mie kocok hijau sia teh wah kurang ajar siapa
naon teh? Jalmi. Hei sugan teh ucing sia teh. Saha? Uring dia kanau. Nanaonan sia? Supeniran. Tunggar gitu. Hampura eueuh liftingan kuring mah. Ka dieu sia we ka dieu hayang nyaho. Sok hayang nyaho ka dieu sorangan sia. Wani ngabongohan teu ngabongohan mah bebeunangan. Ka dieu sia ka dieu. Bangsat geus kapalingan naon sia ku aing. Sok sia hayang nyaho. Babuk takis ku aing. Sok sia. Ka dieu ka dieu. Sok hayang nyaho moal lompat aing mah. Udah gak hayang nyaho anjing. Awak. Telat. Udah. Udah kan tuh yak ieu mah. Anjing ku aing. Medot ku aing. Main ledot ya kamu. Anjing aya terong lu. Biji lu di tukang. Sok kayaknya aing mau lupat. Sia teh bener sok. Dek nying hareup kaula aing moal nying hareup deuk nukangan aing. Naon maksudna teh nya ku sia sok. Kerot gitu, aduh. Orang kedut. Tapi katapak pelor wunggul. Sok maju sia. Najis goblok sia. Sok. Bilih bade nyobian bekok aing sok. Naon seri? Siki kanyutna nolol jing sia. Dunungan dirembuk dulu. Halus lucu anu beungeutna beureum. Tadi mah ti kajauhan sugan teh tomat si ajig. Taun makhluk geuningan. Nah aya tomat aya liangan cekeng deh. Jeung di kopeah deui. Dieu euy. Pagi jeung musuhna goy. Hayang silihina. Silihina. Naon sia teh seuri teu pugu-pugu. Alah, watir aing ngagepugna oge. Eta bebeungeutan anjing. Bebeungeutan jiga cangcut nini anjing. Anu barorong geuningan anu digegelan beurit anjing. Karetan. Hare-hare we. Sabar hate. Sabar ya bos. Sabar hate. Eta irung sagede tai beurit anjing. Aya lucu-lucu teuing jelema. Lamun aing boga beungeut kitu bunuh diri aing.
sabar hati nu maneh jelema lain ya heueuh sarua bapak maneh jelema sarua goblok gabok anjing gabok lain aneh jelema teh teh lain hayang naon keur nyiramna sia teh eta bobeungetan ceuli jiga belek kerupuk anjing panon jiga kaleci contak sia teh eta teh huntu permen anjing ngan hiji nyengel tuh tempo huntu aing mah gede tuh loba tuh naon ieu mah huntu teh hiji maneurak sia ngegel cau oge huntuna hiji aduh kumis juga si Jojon anjing dikabebeakan gitu si anjing aing ka dieu sia moal deket-deket bau kelek sia mah sajabona ti bau kelek teh bau tai di sia mah jeung beke di sia ya tong waka ngahina puguh we nempo kagorengan batur mah sok nemrak deuleu nempo kelemahan batur mah ayeuna beungeut dewek jiga tampolong cek paribasana keun bae maneh ngahina ka makhluk tunggal pangeran sarua jeung ngahina ka nu bogana nah saha nu boga sia halo teu mungkin anjing lain sia malen ciptaan Allah anjing teu aing teu percaya ciptaan Allah mah gareulis karasep sia mah paling oge ciptaan ieu sia mah kalong wewe sia mah paling oge pika kitu eta kumis jiga hileud anjing teu nyeni sia deh menang nyium di mana eta kumis bebeungetan juga cangcut nini keun bae mending jika cangcut nini jeung tibatan indung sia gelo ji oh kitu eta si amak ka batur bisa ai siapa di mana indung aing gelo teu ngeuna aing beja-beja anjing berarti heueuh indung sia ge heuh anjing geus aing mah teu ngeuna we indung aing nya ge ODGJ jeung di luar-luar teu beja-beja aing batur sia teh harga diri aing dikamanakeun anjing ngahina ka aing deung si lamun kasep sakitu jiga buuk anu keur modal anjing bae jika buah ge nu penting mah bapak we pokona mah bapak naon bapak sia jika naon bapak aing jika gribing aduh anjing parah gribing aduh ieu mah anjing penghinaan ka aing bapak hapunten dosa abdi demi Allah abdi teu beja-beja yen bapak jika gribing teu abdi mah eta ku kabeneran wae aing ngepas leuh jigana sia teh paranormal anjing eta ku bener nah bapak aing disebutna teh si giribing di lemur teh ku ngepas ya teh nya aing mah ya bener keun bae nu penting mah kasep aing we sok wani selfie aing ngarene jeung sia rada leuheung aing beungeut aing sia jeung sia mah keun bae jeung tibatan aki sia paehna kageleng kereta api aduh pas pisan anjing pas pisan bener malahan jeung nini sia ge kageleng kereta api kayak gitu aduh ketama-tama anak sia nu bungsu juga beurit aduh anjing bener bener alam dunya teh hukum udin anjing karma sia teh karma apaan karma teh di udin lain wauya
moal aya tungtungna sok sia gelut sia teh ti nagara siluman dek naon sia ka dieu dek maehan aing lain aing mah dek maehan Arjuna aing teh anak buahna sok aya nyaho sia gelut cing aing kan ulah silihina we nya aing rumah salamun silihina aing eleh ku maneh sia mah jigana anak buah orai koneng jigana sia mah nya aing masalah sia urang cerdas pangerannya sok masia ya naon deh melak cau aji ke upami panen abdi nyuhungkeun nya dibere bae cau naon deh cau raja alhamdulillah omarnya beli hilap abdinya nang wah nah gitu cau teh pan sisir mun cauna halo nah hasil cokor teh gitu aneh sia mencos cokor teh aya gelo sia nojo sana panon dulu sia Allahu Akbar sok sia udah sia alah pangnungtunkeun pangnungtunkeun abdi alah naon sia teh sakarat sumuhun alah hampuranya dosa gede jeung dosa leutik bisi kuring boga dosa gede jeung leutik kasaha ka mane anjing nya sami-sami tong bari ngamak atuh di sana kurang ngarti pangnuntunkeun tuh tos sumping tuh naon nu ngajemput tos sumping tuh aduh pileleyan alam dunia tuh tos sumping tuh saha nu nagih anjing lain malaikat sia teh ane pangnungtunkeun kumaha jampe maot teh jampe maot teh kumaha ya maot na kudu jampean nu penting mah jampe hirup sia teh lamun keur hirupna salamet ka ituna bakal salamet sia teh ya jampean ge percuma kalakuan goreng mah sia teh bismillah naon ka ituna teh poho deui si aji abong buta bismillah Hirrahman Hirrahim Nirrahim bismillah Hirrahim Rahman heula sia teh heueuh poho anjing bismillahirrahmanirrahim Allah sugan we geulis majikanana euy
Kawin ku aing mah dieu. Montong anjing sate. Suka teh sate pae keheulaan terido nya geus pae aing mah. Terido aing mah. Pamajikan aing dikawin ku sia terido. Keheulaan pamajikan aing teh geulis dikawin ku cangcut ini keheulaan aing. Omat, ulah. Moal. Tulus paehna Geluh anjir. Mun aing mah dikolor nya euy. Geluh manukna keur ngenaog deuleu. Aya moal karasaeun keur paeh teh mah. Pencet ku aing sigi kanyutna dulu. Anjing! Mun jiga kemang api dipencet sigi kanyutna ku aing. Kan pun nyeri kan. Ngajeos anjing cenah. Ngajeos keneh. Jiga tomol deuleu. Ngaran kuring Indra Ken. Ai mana saha ngaran? Kuling. Doni Salaman nya mana ngaran teh? Doni Salaman. Sok hayang gitu. Gelut. Sok. Aing dipake jurus. Jurus naon? Bruce Lee. Oh Bruce Lee sok. Yes. Buciai. Butai. Hop anjing, hop.
Si anjing sia. Sia. Kalian nama kok jurus ajreg dulu. Yang waduh beki loba dulu ngabring. Gusti Arjuna di Barakon. Buru-buru siap tanggap. Dipati Arjuna kumlayang digagana wiati anyar candi Megamala. Nasibna jiga langlayangan pegat tali gocina. Tumibadah teng lemah jangirat tangi repek nutaya papadana nyanak konewan lan panah maksudna bade disasarkeun ka Prabu Gorawana sareng rombongan pati Kurapati anu pasti nikah jeng aku kaya papadana lan pegang prangwejana Teringrang
Gorawana oge Pati Gorawana coba-coba hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang tada senjata kaula Sorotama nu bakal bisa misahkeun raga jeung nyawa awak maneh modar dina waktu ayo mami hola sayang tuman para ieu senjata Sorotama kadih kilat asisiring atuh kajantenanan beheungna ieu Prabu Gorawana sareng Pati Gorapati kasasar masing Pati tumakaning perlaya oge balad-baladna balad dan nawahangkok puta same bubar katawuran kakidul kakaler kakulon kawetan janaka modal ayo pade apa marah pada sayang tuman ieu senjata Sorotama kena pisan kana tengekna ieu Prabu Gorawana masing Pati tumakaning pelaya coba Matur Raja Dunungan urang masing Pati tumakaning perlaya matur kabur hege sadumungun pangtrang ulang berjuang di medan perang dikersakeun bubar katawuran sadayana Raden Dipati Arjuna Semar Astra Jingandawa gareng neraskeun perjalanan nana langsung menuju ka Tegaramat kapanasan maksudna bade ngabujengan ingkang Raka Arya Bima anu tangtosna parantos dugi ka sawarga Manikloka Bima parantos dugi parantos ngabadega dina lawang salapetangkep namun kayaanana di sawarga sepi jempling utaya papadana memang dewa parantos waspada permana tinggal bakal sumping Bima anu nyanak bebenon anu pasti kalayan lawang salapetangkep rekep nutaya papadana di kuncian sabudereun sawarga Manikloka Dewa aja kaget aing deuk dayo Dewa buka panto Dewa aja kaget sakabeh berak bagiakeun aing deuk kahujah
Nah bener Bapak aing keur digodog dina kawasan tadi muka. Buka panto dewa. Dewa. Sepanjang orang gemalan makanannya itu Geura bukakeun lawang serampek tangkap dewa. Aing deuk nyemah. Aing ngahaja datang ka dieu deuk ngahujah. Nah bener Bapak aing digodog dina kawasan di muka. Pin datang. keresana hirup manusia gelarna kalam dunya gitu godati pangeran gitu Mesir salam da diko Dalang Ano Mahenda Wijaya Sukabumi Mika ayang sanes tadi Hari Turia Dina melak pandan hari di pasisir melak pandan di pasisir dadi padi pasisir hari nikah koyo kahoyon nucan tampung nikah hoyong nucan tampung mata kue dageri mata kue dageri
apa hajat anu bager daya bosanna hari dina angan ngagalindan tetep jadi panyileka Karo yang ibu sinen. mugia iya katresna langgeng kersa lalamina langgeng kersa lalamina gulaku geterna kalbu ngandung kapacang durian sukan ayam numelaan agoy raka adi mustika gerpanyileka Kembang nu jadi cemang neng moal bosan ngapawe dirangan sok sieun kembang sulaya pang-pang nama teu aya nu mirosea Bang barang udah nyiruan mantan dina tahan orang panes parang kalakuan abah dirosan ulane sak kamakaman Datan niratang demam sewu pakulingan rana Datan niratang demam sewu mangkulingan rana Den nirasang wer kodara ingkang jajaba mawing-mawingan Arya Bima parantos ngabadega sapayunan lawang salah petangkep inggih namung lawang salah petangkep parantos ditulakan kalayan rekep nutaya papadana memang dewa parantos uningan ngandika ulah kaget dewa Kaula datang ka dieu nyelametkeun bapa kaula. Dewa. Boa molor wayah ieu dewa. Nepi ka cempling ieu. Cempling. Jika geus nyaho aing bakal datang ka dieu. Dewa. Buka panto dewa. Namun kaya anana
comrek tiis jemping nu taya papadana Bima gogorowokan salwareun sawarga manikloh kadina lawang serapet tangkep teu aya nu ngawaler estuning sepi jemping nu taya papadana digedor sia wae Dewa Sampurasun Dewa Udang Dewa buka pantau Dewa Ieu lawang salah petang kebiasana aya nu ngajaga tapi eueuh ayeuna mah buka pantau Dewa kalau kebeki rekep sia Bima parantos surti Dewa sadayana nyumput kalayan teu aya ridho nampi Bima ka sawarga Bima emut dateng Purwadaksina Purwa wiwitan daksi marang wekasan emut kana ajian mungkal emut kana ajian Bandung Banawasa emut dateng ajian anu ngabanding sarebutan naga gajah Bayu Rota oge kaemutan waduh sarana lintang kudu ditemrangi pantoh wae hitung-hitung mere pigawean ke tukang bas aing Bayu Rota Bandung Banawasa mungkal tulung aing sayang tuman para ieu pantol lawang selapet tangkep amuradul sapisan kaayaan di temrag Bima anu ngimbang sarebutan naga gajah pengawasanipun Bayu Rota Bandung Banawasa serang ajian mungkal gitu kaayaan ya arta para Bima langsung lebet mancing kariweuhan aing supaya Dewa kaluar tina panyumbutanana ieu patamanan ku aing bakal diacak-acak kembangan nu ararenah diacak-acak wae didudutan wae ngamuk kacak-kacak patamanan
atuh dewa sadayana kabaribinan kalayan kaluar tina panyumputan nanah kalayan di komando ku Resi Narada. Memang Bima parantos titiasa diambuh kalayan nganung harti dewa titiasa disepelekeun dihina dijajahku bangsa manusia tegasna ku Arya Bima. Hei balaturan takaan 4.444 kula si Bima si Bratasena ulah diantep geus mancangah munghak camplah karewa hege wayana kepung waku buahnya mangap cangkalak si Bima gebruskan kena kawasan mangga hege